Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, sumanggawang cebeceraseun serial dongeng silat Sunda Jaka Wulung Jawara Sakti Terah Prabu Siliwangi. Sumangga Mitra Pasundan. Mitra Sunda, sakumaha parantos dipadarku sim kuring sapara kanca. Wireh Jaka Wulung katibanan hiji sinar gilang gumilang nu ngahantem kana sakujur badan Jaka Wulung. Eta pamuda kaget lain lumayan, awakna gumelet terhebat. Paromana muringis nahan hiji hawa panas dina kulit badana. Awakna oge rada kekejengan. Jaka Wulung ngajerit maretan langit ngoceak mapakan mega. Saat can eta awak pamuda teh leungit budi ilang daya sarta kapidara. Mitra dina mangsa Jaka Wulung mukakeun deui panonna. Dina eta wangkon teh wanci jiga nama deuk balebat geus ngembat atra. Ringkang-ringkang tatangkalan jeung tutuwuhan nu pating beleg begideung ngajadi tepas langit nu dipulas ku warna-warni sarupaning koneng tur talayung atawa lembayung nu hibar. Lalaunan manehana nguniang hudang. Awakna rada ngadeg-deg bakat ku tiris betis di eta wengkon lantaran sasatna taneuh nu dibasuhan ku Ciibun isuk-isuk. Angin rebun-rebun can katangen. Angin teh lir nu can tanghi tina sare peuting nu tibra. Wanci mapag meletek srangenge. Ciibun geus mimiti tinggaran celang dina dangdaunan nu mimiti maruragan. Dina kaayaan nguniang hudang tina sarena, Jaka Wulung bet ngarasa awakna lumayan katida hampangna. Manehanana liri ibarat kakaratanghi tina hiji pangimpian nu kacida ahengna matak teu kaharti. Eta lalaki nu kasep Terah Prabu Siliwangi. Manehna teh peuting asa dina pangimpian. Sumpingan ku hiji lalaki nu kasep ngalempereng koneng nu nganggo makuta warna emas jeung kacida gandangna lir ibarat raja. Saha kira-kirana kitu pangira-ngira ti eta pamuda. Sanggeus kitu majung lalaunan Jaka Wulung nangtung.
sarta anehna teh manehna bet ujug-ujug asa jadi hiji jelema nu beda ti sasarina, beda ti biasana. Napas nage bangun hampangenaker, kakuatan dina badana jadi nikel mang tikel-tikel, tetepan panona jadi kacida sekeutna, seukeut lirik ibarat maung. Naon kira-kirana hal nu tumiba ka manehanana? Manehna sorangan sama sekali teu bisa ngartieun. Nah aku sabab disamber kitu ku hiji sinar nu mancer gilang gumilang, nu diabar ku jalma nu misterius. Manehna teu bisa ngajawab eta pananya sorangan. Mitra pangangguran jaka wulu ngalieu ka palebah taneuh kira-kira 2 lengkah di belah hareupeunana. Di dinya teh siga aya hiji hal nu aneh. Nyaeta hiji hal nu tadi peuting mancerkeun cahaya lir perak, turta hiji gelombang kakuatan nu ngahantem kana dirina. Panjangna teh ngan ukur kurang leuwih 1,5 jengkal. Wangunana melengkung, mancerkeun warna logam nu ampeg, nu warnana teh lir ibarat perak. Tungtungna teh seukeut melengkung, sarta bodas pamatuk manuk ciung. Dina tonggongna aya hiasan 5 mata. Liangna teh leutik dieusi ku siki-siki perak. Palebah beuteungna rada dekok sarta seukeut ngagurilab, mantulkeun hiji cahaya wanci meletek srangenge. Tampananana melengkung nonjol kana palebah beuteungna. Oge eta teh sarua seukeutna jeung babagian tungtungna. Gagangna duka dijieun tina bahan kain naon. Warnana coklat semu hideung sarta kacida teuas tur tawedelna. Landean atawa gagang belah handapna ngawangun hulu maung nu keur calangap, nu ngagaur siap pikeun nekuk mangsana. Mireng eta hal, jaka wulung ratug tutunggulan, manehanana kaget liwat saking, eta teh tayalian hiji pusaka pakarang nu warna kujang, nu taya babandingan dina kaalusanana. Eta kujang pagedeng-gedeng jeung warangkana, anu eta warangka ge dijieuna tina hiji kain nu sarupa jeung gagangna, kalawan dihias ku ukiran dangdaunan nu kacida rapihna turta kalintang endahna. Lalaunan jaka ulung dongko pikeun ngarongkong eta gagang kujang. Kumanehanana eta kujang teh dicekelan lalaunan laju diacungkeun ka belah luhur. Tungtungna teh ngarah ka palebah langit. Dak dumadak mitra. Syarrrr. Syap. Hiji gelombang kakuatan deui-deui ngamalir tina eta kujang, anu nyaksra ka sakuliah awakna, anu ngabalukarkeun hiji tanaga nu manglipet-lipet pikeun eta jawarangora. Jeung hampir bareng jeung eta hal, ceulina nguping hiji sora nu samar-samar, tapi eta sora teh mitra geus bisa ngabalukarkeun hiji aweuhan atau gema nu kacida rosa dina dadana. Kasih incu eyang mereresu eta kudihiang teh jadi milik hidup. Babawa eta teh salawasna ku hidup. Jadikeun pakarang pikeun nete jalan bener.
jeung ulah poho kasep. Pasieup sikap hidup dumasar kana welas asih, jungjung luhur tata krama. Jeung deui pegera pake salawasna budi bahasa nu hade pikeun sasaha bae. Ngan eta pesen eyang. Mitra sanggeus kitu mah eta pesen atawa amanah teh leungitan palebih hilang tanpa karana ceuk paribasana. Barang jeung sinar nu munggaran tina panon poe dina tungtung langit atawa ilat-ilat. Jaka wulung ngahulang ngaraga menang bari nangtung manehna teh neuteup tungtung kujangna nu masih diacungkeun ka langit. Awakna gumaleter nalika bisa mastikeun saha kira-kirana jirim nu tadi peuting. Sarta dina wanci rebun-rebun keneh poe ieu masihan ti wejang. Moal salah deui jiga nama. Yen anjeunna teh nyaeta lalaki munggaran nu nganggo eta makuta. Makuta bino kasih Sang Hyang pake dedegan lalaki nu kalintang dihormatna di Tatar Sunda. Nu jasadna teh geus ngagole ratusan tahun di dinya. Mitra Sunda, dedegan lalaki nu kalintang dihormatna di Tatar Sunda. Lalaki nungke nama ngagaduhan gelaran Sang Mokteng Nusalarang Niskala Wastu Kancana. Mitra Sunda, Niskala Wastu Kancana disebat oge Anggalarang, atanapi oge Wangi Suta, atanapi Linggawastu nu gemelari galuh kawali. Nyaeta salah sawios raja ti Karajaan Sunda Galuh. Mitra Sunda nu dimuliakeun ku Allah, kacaturkeun sareresna ti Nusalarang. Jaka ulung laju manehanana meuntas deui ka situ lengkong pikeun ka darat. Manehanana deui-deui ngarasakeun hiji kaendahan alam nu dipaparinkeun ku Nu Maha Kawasa. Endah kacida. Kalintang endahna eta wengkon talaga nu nalah situ lengkong Panjalu. Satuluyna mah sanggeus di darat. Jaka wulung laju tumindak deuk neruskeun lalampahanana. Harita teh ditebeh ditu sanggeus naleumpang sabaraha ambahan. Di eta patempatan teh hujan kacida ngagebretna. Tapi lila-lila mah eta hujan teh mimiti ngorotan, mimiti raat. Mega-mega oge nyalalingkir mukakeun wangunan langit nu paul. Saolah-olah ngamanggakeun sang panon poe pasesore pikeun ngintip. Tapi walungan Citanduy mah masih ngagulidag caah rongga. Mamawa cai nu semu coklat warnana ti sungapana di tebeh kaler. Sanggeus nyuhan heula di salah sahiji saung di palebahdinya. Jaka wulung mutuskeun dirina moal deug nekad meuntasan eta walungan nu masih ngagulidag caah caina. Manehanana ngolojor heula ka salah sahiji warung deuk sakadar sasarap atawa nyuruput bandrek sarupaning bajigur mitra.
Malah lamun mungkin manehna teh rek ngadon ngendong heula sakalian di dinya. Lantaran dina eta pas sore teh Jakawulung rada lumayan lungse. Samulangna inyana tinu salarang di situ lengkong. Manehana memang ngahaja ngadeg-deg dua tempat nu boga sajarah sakumaha nu diwawadian ku guru nyaeta Ki Karta alias Resi Darmakusuma. Mimiti lamah mitra, Jakawulung teh nyimpang heula ka Kawali nu teu pati jauh anggangna tinu salarang Panjalu. Di dinya teh manehna nyaksikeun hiji siklus nu kungsi jadi puseur Karajaan Sunda. Ngan hanjakalna di eta patempatan teh teu loba nyesa titinggalan ti Prabu Niskala Wastukancana. Ruruntuhan patilasan Karaton Kawali oge geus ampir-ampiran jadi ruruntuk atawa tumpukan puhu kai nu geus barobo di mangsa jaman. Ngan barisan batu-batu nu masih jadi tanda di dinya yang dina hiji mangsa ratusan tahun kungsi gumelar nu ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara para raja ageng Sunda. Kalebet Prabu Linggabuana, tokoh ageng nu gugur dina pertempuran jeung pasukan Gajah Mada di wewengkon Bubat. Dina mangsa ngajajab sang putri Diah Pitaloka pikeun ngalaksanakeun hiji pernikahan jeung Raja Hayam Wuruk, hiji pernikahan nu gagal. Duka pedah kumaha. Dadana eta pamuda nu neulah Jakawulung teh bet ngarasa sesek nalika ngabayangkeun sang putri nu inyana teh nancebkeun kana hulu angeunna nyalira ku saleunjeur patrem pusaka. Mitra Sunda, kocap kacaturkeun di wilayah Kawali. Jakawulung indit muru kapalebah panon poe Suruk. Ngajugjug patilasan puseur Karajaan Galunggung nu pernah nateh di gunung nu ngaranna Sarua, Gunung Galunggung. Mitra Sunda, Karajaan Galunggung mangrupa salah sawios karajaan nu kungsi di Piserab. Di dinya teh kantos manggung Prabu Darmasiksa, salah saurang luluhur raja-raja Sunda. Prabu Darmasiksa nu nyerat kitab nu sohor nu katelah Patikrama Galunggung. Sanyana mah Jakawulung teh geus ngamimitian oge neruskeun lalampahana nyaeta mapayan basisir pakidulan. Angkeuhanana mah sanajan perlu waktu lumayan lilana, manehna hayang ka Palabuhan Ratu. Nungkena mah rek diteruskeun ngadeg-deg patilasan Karajaan Salaka Nagara di Tungtung Kulon Jawa Dwipa. Mitra Sunda, tapi duka sapedah naon. Jakawulung teh jadi ujug-ujug ingeteun ka guruna nyaeta Resi Darmakusuma di Pasir Sagara. Jika nama eta teh mangrupa sarupa kila-kila meureun kitu ceuk pamikir eta pamuda. Palang siang ayana naon ka guruna. Kulantaran eta hal, Jakawulung kebat malikeun awakna ngatuhu. Cerelan. Sarta manehna laju indit sarta balik deui badarat ka palebah meletek srangenge ka beulah wetan. Mitra Sunda nu dimuliakeun ku Allah.
Kacaturkeun Jakawulung geus anjog ka hiji daerah teu pati dauh ti walungan nu lumayan legana. Di dinya teh aya warung nu pernahna dina patempatan nu rada luhur oge. Eta warung yang hareup ka jalur jalan tempat jalma-jalma patali marga nu deuk mariang meuntasan walungan, sarta oge sabalikna nu daratang ti peuntas. Tembong di ditu teh sabaraha leutik dina sisi walungan. Tapi taya hiji oge nu dijalankeun pikeun nyebrangkeun balarea. Jiga nama balarea sieuneun ku cai nu ngagulidag caah, nu matak pibahayaeun sumawana pikeun parahu-parahu nu lalembut. Jalma-jalma ge ka tembongna teh geus taya nu deuk meuntas eta walungan. Jakawulung ngarandeg di hiji buruan warung. Dina luareun panto warung, lantaran eta pamuda teh nguping sora-sora nu ngalobrol duaan, dua jawara. Kakuping sora saurang lalaki lalaunan. Oge kakuping sora hiji awewe nu mangrupa jawara awewe nu nembalan. Eta kekecapan jawara lalaki. Sok sanajan jauh tina panto warung kanu keur paguntra ngobrol, tapi pangreungeunna Jakawulung memang geus seukeut mangtikel-tikel mitra nu mulia. Cageula mitra, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten kana sagala rupi kakirangan-kakiranganana. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cageula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangtu bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Sony Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.